Waalaikumsalam. Agama naon mana euy? Alhamdulillah. Islam. Sami atuh punjeunna. Sami-sami muslim. Sami-sami muslim. Sami. Aduh, laras Islam, laras geuning teh nungtun onta. Kakantun itu di Saudi Arabia. Uluh, kira atuh bari jana ka itu. Nyuhunkeun bibitna onta. Ganti batu ku entog. Aduh. Naon aya deui geuning eta. Waduh, hade jilbabna. Pajarkeun teh jilbab cenah. Karunya nya. Waduh, bangsa aja. Ngumacak. Iya kitu anu ngababakan teh. Hei. Sangaran. Kuring cepot nya. Wah. Siapa deh? Cepot. Bangus kitu make jengaran Asep. Budak gurenya euy. Aduh. Ai itu nu tukang. Kuring dawala. Duh. Saha cenah ngaranna ararem. Ini jauh euy. Budak meureun. Bangsa naon maneh teh? Manusia ya. Manusia. Wah! Kudu panjang pamatukna bangsa manuk mah. Budak meureun. Haling sia teh nyamung haling. Sok tanya nu bener identitasna euy. Bener maneh teh bangsa manusia. Nuhun. Geus umroh. Rantau sering kan? Syukur euy. Aing warga negara Pringgandani. Ai kitu. Tapi si maneh teu apal ieu teh kareh kabada sapun ku negara Pringgandani ieu tempat teh. Ieu teh. Ulu. Ulah sangeunah na sia ngajedog di dieu. Nepi ka nganggap remeh, nganggap sepele sia ka pemerintahan negara Pringgandani. Pake aing ngaran-ngaran manusia anu iman takwa ka pangeran mah. Tata krama teh sopan santun ramah tamah DP handap asor. Unur kudu katingali punuk datang kudu katingali tarang. Mipit amit ngala menta nete tarajen insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kandungan lahir aisan ipis lapis kana tapa bak batik tik pro sebal godong siapa boko hartos tauhid itu ya. Karunya dekat saletot ngomong gitu bisa apa ya atuh hapunten we hampura sabab ieu teh maneh geus lila jadi dieu teh ya ai jaho itu di Lebak teh aya tunggul jagong ai kitu maneh teh di dieu teh geus umur jagong jagong geus kaala deui aya bebeja ka aing aya mere aya kaingetan satolol mah nengah henteu sia teh hare-hare sia ngagade lain cing make polo sumuhun da terang itu manawi teh teu aya anu kagunganana itu wayahna dari detik sekarang lu satu rombongan pergi. Kalau bisa sekarang melarang pret itu. Kalau bisa dari mulai sekarang anda semua harus melalang pret. Lain seueur goblok. Dina si aing. Lain marukana meureun aing ngabodor. Aing teh itu serius. Bukan heureuy aing teh. Ya mohon maaf aja. Entah mohon maaf. Pokoknya dari sekarang pergi. Saya lagi nya. Jadi kumaha teh? Dek init moal.
Ya kumadunungan kuring ya tuh. Kumadunungan kuring. Lu punya majikan. Ya ayah. Coba panggil ke sini. Panggil cepat. Cepat. Keras Kang. Umur atuh. Juragan Arjuna wae heuh. Jadi henteu meureun salamar oge maneh teh boga izin di dieu tempat ngababakan teh. Henteu tah. Berarti maneh teh ilegal. Ya. Wayahna maneh kudu nyingkah teh tempat usir-usir, lain jempe wae. Kita tadi aing teh ngomong teh budak. Kita tadi lalaki teh lain awewe. Aduh, ampun. Datan nirata ngademen. Datan nirata ngademen ewu pakulingan rana. Tengning, juragan. Ya. Aya naon denawa-denawa sahajeun ngaran kaula teh Janaka. Saha? Janaka teu make Sunda. Henteu. Oh, Janaka Sunda maksudna meureun. Geus areueuh nya si Utun si Engkok. Aya ku Lili ena. Ngaranna Janaka. Janaka. Itu abdi Janool. Anu ieu Harun ngaranna. Anu itu Udin. Ngaran cararane. Buku Janaka. Jeung Janool ieu Udin bae gede. Buku manehna jauh teu kadenge. Ya. Janaka kaula dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyingkah teu nyingkah alamat cilaka maneh bakal ngaringkuk dina obag. Warga negara mana tadina? Kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup teu kadungsang-dungsang teu puguh tujuan. Komo kitu. Abe pikanya aheun batur heug taliti tanyakeun ieu nu saha mana nu bogana dek di idinan dek henteu ai hade ku omong goreng ku omong mah meureun ngeunah ka aingna. Ayo da moal meuli basa mah deuleu nyingkah maneh. Itu pepelakan teh karek saminggu dek sabulan sabodo teuing. Lain hak maneh. Kaula teh bade nyuhunkeun widi we sajadina itu tutuwuhan anu dipelakeun balik. Dipaehan ku aing. Nya cak kitu da hirup di dunya mah sarwana jelema mah da. Dipikirkeun kana kitu na manehna ge tetep dan dengan duit teh. Dalam boga keur nyogok mah ku aing dibere. Dibere menyingkah. Da dibere menyingkah teh mah teh popolotot teuing. Pemasukan. Hayo nyingkah. Anjeun ulah ngaganggu ka kaula. Lamun anjeun ngaganggu kaula dina harti bakal aya mamala anu teu hade ka diri sampean. Lu ngancam lu? Wah, bahan ribut ye, bebeja aing. Sepot lan siapkeun tenaga pikiran bisi ribut saeulan. Si dawala bejaan cenah laporan ka Kakang Bima saeulan. Tenang. Coba naon? Bener tegara, tega pati, tega ayo aji mulat tegah ya. Aling pot wabi. Lain hiji cing inget bisi urang kajebak kabongohan. Waspada permana tinggal. Saya. Urang ajar satria.